nyaritakeun lain nyaritakeun hukum sihirna. Aya sihir teh madak Abah Haji Khairun mah baheula nyawan biasa lempang tuh ti ditu tuh mana ti ledug ka Cilongo ka dieu atawa ka ditu ka Rawasem atawa ka ditu ka kitu Jawaringan eta Ki Hairun. Terus lempang ka belah ditu nyana ka mana ka Serang Citi kitu naon ngaran-ngaran Citras eta Ki Hairun lalakonna nyana masal aya ka ambe bae kieu anu boga teluh ya di lembur ieu kanyawan ku jana mah di deulean gerokeun gade piceun dan mau teluh ya ini maunya kula boga teluh piceun iya tunda tahu di piceun sia ulang sok aju teu ngaku piceun ilmu juri kamu kau kana rakas ya kiai atuh banyak kudu boga teluh sia teu percaya sia boga teluh ya teu percaya ka Abah Haji coba buktikan des ya kadi cekel keluar getih sabulu-bulu ngaku sia obat ditapani sia eta teh aambean lain teluh mah hangru ka ambeun murang lamun ti doyong ka gelam aya hangru teh di gelam aya teh di gelam Cilongok mas sengit ka ambeun mengkol katerep diterep aya tah aya diterep di leletikan malah leletikan orang terus ka ditu waru eueuh teu katekan aya mah ngan teu katekan terus di Pasir Gadung aya di ulah dipajar eueuh ilmu sihir teh urang lamun nyaritakeun dina tafsir jaga engke sakedeung deui nyaritakeun tentang Firaun jeung Kangjeng Nabi Musa alaihis salam paneta teh tukang sihir anu ngamodip tambang jadi orai dadung jadi orai ngadu jeung Kangjeng Nabi Musa tongkatna jadi orai sihir teluh jeung mukjizat ieu mah keur carita bahwa sihir teh aya teluh teh aya ulah dipajar ente mun teu percaya buktikan coba kuari tuh ka Sukabumi di mana kana tuh emang sia masuk meuli meureun nyaho kan berarti ya bener ya lah sebar duit kana urang lamun deuk meuli sihir deuk beli teluk baheula mah kudu ka Sukabumi kuari mah ambalaya di Sukabumina geus ka urang lamun deuk neluh baheula mah kudu ka sisi laut teu kudu ka Cianjur teu kudu ka Sukabumi teu kudu ka Ciamis Pangandaran teu kudu asal sisi laut teluh ambalaya urang lamun ningali ka ditu ka Pangandaran hehe teh tukang teluh malulu terus urang ka dieu tah Garut pameungpeuk ka ditu teluh malulu lain lalagaan demantak eta Syekh Abdul Muhi ku Gusti Allah ditetepkeun di pamijahan awalna pan ka Garut heula awalna ka Garut pameungpeuk laut kidul didinya cicing tidinya direspon ku Gusti Allah berangkat deui terus ke belah wetan tidinya teu direspon keneh ku Gusti Allah kunaon lantaran tukang teluhna tidak sedahsyat tukang teluh nu aya di pamijahan ieu emang kumaha gitu marukanana eta teh wali ditetepkeun di dinya wali ditetepkeun di dinya teh deuk dingeunah-ngeunah cara kiai nu kuari aya ngeunah barang jrek di dinya teh jelema narurut ngariung cok ombon sok gede kieu ya teh kiai oplo teh pokok kitu mah kakara kae nu harewasan bae ngomong kiai eta mah anu ande teh kiai kitu geus harareudang ya teh can jadi kiai atuh kos kitu mah DPR teh kos kitu mah
nu hayang ngeunah mah bupati, DPR, gubernur, eta carita ngarareunah. Kiai mah ulah caritakeun geula salila hirup Kangjeng Nabi memperjuangkeun agama datang ke perang. Jadi ulah ngahayalkeun haju kuari hayang boga motor Mio, ti Mio Avanza, ti Avanza naon gara? Tuh ti Fortuner. Atuh sia mah tarolol kabeh berarti. Perjuangan mana? Jadi kiai si kos kitu. Urang lamun nyaritakeun ku hari deuleu kiai sosok kiai teh hararebat jasa. Deuleu bajuna hebat, lain ulah. Ai geus bisa mah masalah. Deuleu sorbana hebat, deuleu kendaraana hebat, deuleu sendalna luar biasa. Mun ku urang ditingali sendalna masyaallah, baheula mah bakiak, baheula mah kelom, baheula mah gamparan. Naik sendal lili. Naik deui sendal Adidas, naik deui sendal Loto, naik deui kuari atuh kiai anu make sendal harga 9 juta nanaonan. Teh si kiai tak kuyai eueuh masalah heulanan keur carita ai geus bisa mah tapi urang leluhur urang Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz nu geus diangkat jadi kutubul aulia. Sapopoena carang make sendal. Carang make sendalnya ditanya, kunaon cara make sendal? Isin. Ieu suku bakal dikajero kuburankeun mun dipakaian sendal nu bagus besi ditanya ke ku malaikat, naon maksudna make sendal bagus? Naon maksudna make sendal teh besi salah maksud kula cek Tuan Syekh Abdul Qadir daripada besi salah maning teu make sendal. Di urang mah beda merek doang terjadi, merek doang beda merek mbong aing mah teu gengsi teu mah wow kurang hebat atuh ge penghormatanna kurang hebat kayak lamun diondang amplopna leutik lawan teh kiai nya tek ku teluh teh kiai waktu beres artina masalah geus bisa mah yeuh keur carita kutubul aulia seperti kos itu. Da izin rasa. Nailah sihir eta sarfu syai'an wajihihi. Eta walugot. Tetapi sihir anu biasa geus dicaritakeun dina kitab Fawaidul Makiyah, dicaritakeun tidak berbagai tafsir-tafsir nyaritakeun tentang sihir. Oh, sloba nu jelas sihir teh aya. Kumaha? Muzawalatun nufusil khabisa li af'alin wa aqwalin yutarattabu 'alaiha umurun khariqatun lil 'adat. Cokot ku urang jarum, cokot ku urang benang, cokot ku urang memerang awi, cokot endog puputih nabae bebereumna daha. Saya sok aja seserian heran tu menang dahar burung dukun gak tu dahar sarua sukeun ka dia eta ngaran undek di teluhna saha apesna jam sabaraha ulah siapkeun tengah peuting set misalna babacaanana dengekeun gusianya jatuh aya jeung dina kitabna duku kumaha di palentin neluh geus atuh sa kiai mah deuk neluh ge jababarieun ja aya kitabna jiru bantet teu anti ja kiai gen neluh ai daek ka neraka mah gitu maksudna baca uyut nu aya di tangkal Golkar caring siapa tuh telu keur carita ayalah babacaan-babacaanna fet yukeun tenden di dinya mana arahkeun ka imahna mulai dibacakeun ulah napas set
kudu di tengah sawah tengah huma ulah kadeulean ku sasaha sebab juri kaganggu mun aya jelema jadi jana kudu babarengan jeung juri mulai datanglah kanu dituju plek aduh kunaon Mbak coba ieu nyeri amat coba nyeri kerokan deh udah pindah ka dieu aduh kaceli pameureun teh mah kaasupan cai lain kaasupan cai ada kieu aduh tarang di dieu kunaon Pak aya meuli Fortuner wah Bapak edan ye mulai berubah wajahna jadi berubah kulitna jadi berubah pemikiranna jadi berubah etalah teluh mulai melalui pagawean melalui ucapan anu enggeus dikemas ku bangsa perdukunan maka ketika nyampe terjadilah perubahan jelema nu diteluhna